Sawareh oganan geus karumpul dariuk dina amparan giribig anu ditutupan deui ku samak. Jang Somad tatanggana Mang Kusmin keur cakah cikih mantua nu jadi pamajikanana mawaan rupaning kadaharan. Maklum manehna rek ngamimitian ngagali. Ngagali teh hiji istilah pikeun nu mitembeyan ngawangun imah atawa wangunan liana anu kaasup wangunan rongka. Geus ilahar di pilemburan mah nalika ngamimitian ngawangun imah sok ngayakeun salametan anu tujuanana ngabejaan kanu dareukeut sarta manuhun kanu kawasa sangkan bungsur bangsar dina ngawangunna tur dipaparin kasalametan boh anu digarawena pon kitu deui anu boga pagaweanana. Ilaharna di pilemburan guyub tur silih bantu jeung dulur atawa tatangga masih keneh kuat. Aya paribasa tinun digantung anyam ditunda ngahaja nyalsekeun diri pikeun babantu kadulur atawa ka tatangga anu rek ngabangun. Nu diogan dina waktu salametan sok tuluy babantu manggawekeun. Era cenah lamun teu babantu teh peupeurieun poe kadituna teu bisa babantu nya atuh sakalieun mitembeyan mah ngahajakeun babantu budaya nu hade anu masih nyesa di pilemburan. Saperti harita Jang Somad rek ngagali ngamimitian ngabangun imahna. Dahareun geus ngabarak di tengah-tengah riungan ti mimiti rupaning rurujakan sarua sagelas. Kitu deui cikopi pait, cikopi amis, cienteh geus lir kadaharan liana katut kasangu jeung deungeuna diembrakeun di tengah riungan. Samalah congcot jeung ududeun aya 2 bungkusna ngahaja nundana dipisahkeun ngabagug jadi ciri pikeun ditempatan ku nu rek mingpin ngadua. Dina purungna ngadua nu mingpin doa teh nyang hareupan congcot. Geus jadi kabiasaan beres acara salametan kadaharan nu aya payuneun anu mingpin doa saperti congcot jeung sababaraha rupa kadaharan dibahankeun kanu harita mingpin ngadua. Acara salametan geus dimimitian sasadu papalaku ku wakil ti Jang Somad geus dipungkas. Ngan anu bade mingpin ngadua teu acan sumping keneh wae. Sawareh nu ngariung ting lalieuk ngarasa cangkeul meureunan. Ngadagoan nu rek mingpin ngadua can hol keneh wae. Aki Mardi minangka salah saurang anu dipikolot surti kana kaayaan. Tuluy manehna cacarita. Sangkan anu ngariung sabar ngadagoan anu keur disusulan pikeun mingpin ngadua. Ke urang dagoan sakedeungnya keur di jalan meureun piraku urang bubar atawa tuluy dalahar bari acan ngadua mah asa teu pantes ceuk Aki Mardi menta sangkan anu ngariung salabar ngantian nu rek mingpin ngadua. Ku Aki wae atuh Ki pan Aki mah tos biasa marancahan kanu gering oge ceuk salah saurang tinu ngariung menta supaya Aki Mardi mingpin ngadua. Aki Mardi gancang ngahulag manehna ngarasa reuwas bisi dipaksa ku nu ngariung kudu mingpin ngadua. Hush, gagabah ilaing mah juhdi. Dewek mah teu bisa jajampeanana deuleu. Lamun mencit hayam onaman dewek oge biasana. Aki Mardi nembalan ka Juhdi anu harita menta sangkan Aki Mardi mingpin ngadua. Atuh sarua wae meureun Ki jajampeanana mah jeung mencit hayam oge. Juhdi nyarita deui bari seuri semunu era. Beda deuleu sia. Jajampean mencit hayam mah pondok, ari ngadua mah kudu nu panjang, kudu ngimbangan deuleu kana congcot anu rek dibahankeunana. Ceuk Aki Mardi nyaritana bari rada molotot siga nu sieun dipaksa mingpin ngadua. Keur kitu kurunyung Mang Kusmin anu ditah nyusulan datang. Tapi datangna teh nyorangan teu katingali ngiringkeun anu disusulanana. Har, geuning nyorangan mana mama hajina lain dititah ngahaturanan mama haji maneh teh. Aki Mardi tumanya bari rada kerung ari sabab Mang Kusmin datangna nyorangan. Nu keur ngariung di dinya oge milu curing hak tur milu mangherankeun sabab Mang Kusmin datangna nyorangan.
Numawi ki Mama Haji natos angkat manten kadaya saur Bu Haji mah Mang Kusmin nyarita nerangkeun yen anu diangkir teh teu kairingkeun. Kumaha atuh Jang? Ceunah Mama Hajina oge teu aya. Aki Mardi nyarita ka Somad minangka nu boga pamaksudan. Kumaha atuh Nyaki? Nyanggakeun ka Aki kumaha saena? Somad siga nu menta kamandang ka Aki Mardi. Aki Mardi cacarita deui. Sok, saha nu sanggup mingpin ngadua? Tira aku kudu bubar onaman mah. Aki Mardi nyarita kanu keur ngariung. Anu ngariung ting lalieuk pada musikeun tak-takna eueuh anu nyanggupan. Silih reret jeung nulian sugan aya nu rek ngaganti Mama Haji mingpin ngadua. Geus kukuring ari eueuh nu sanggup mah ceuk Mang Kusmin manehna nyanggupan, manehna gancang pindah tina diukna ngadon sila dina tempat anu disadiakeun pikeun mingpin doa bari nyang hareupan congcot. Manehna teu ieu ngadagoan panitah nu sejen. Anu ngariung ting raringeun satengah teu percaya ka Mang Kusmin anu harita nyanggupan mingpin ngadua. Minangka gaganti Mama Haji Kosasih nu harita teu sumping. Ningali Mang Kusmin pindah diuk bari nyang hareupan congcot tur nyanggupan pikeun mingpin ngadua, Aki Mardi ngageurentes dina jero hatena. Nya kitu Mama Haji tos kabujeng angkat jeung eta Mang Kusmin nah bisaeun kitu mingpin doa. Tapikeun wae kira aku kudu bubar onaman bari tacan ngadua mah. Kitu ngageurendengna Aki Mardi dina jero dadana dibarengan ku nepak tarangna satengah teu percaya kanu rek mingpin ngadua. Bukanya Mama Haji tos kabujeng angkat buka ekol anu nyusulan wungkul. Nu puguh mah Mang Kusmin andekak nyang hareupan congcot rek mingpin ngadua. Najan teu percaya ka Mang Kusmin nu ngariung teu wani nyarita. Ukur marelong kanu rek mingpin ngadua. Al-Fatihah. Ceuk Mang Kusmin minangka ngamimitian mingpin doa. Breng sarerea maca surat Al-Fatihah nepi ka anggeus. Al-Fatihah. Ceuk Mang Kusmin nyelengkeung deui. Waktu nu ngariung anggeus macana. Kitu jeung kitu nepi ka aya kana 7 balikna nu ngariung bati ukur nurutkeun. Harita anu biasana sok tungkul lamun keur ngadua, harita mameh hampir kabeh melong kanu keur mingpin doa. Nu dipelong namah tungkul siga nu husu. Geus 7 balikan maca Al-Fatihah, Mang Kusmin rada ngahuleng. Sakedapan diselang ku gagaro kana sirahna. Teu lila manehna namprakeun leungeun, dituturkeun ku nu ngariung pada namprakeun leungeunna. Jep, sora nu mingpin doa eueuh soraan. Ukur aya sora nu ngariung nyebut amin silih tembalan jeung pada baturna. Katingali bibir Mang Kusmin kunyam-kunyem ngan teu kadenge gerendengna. Teu lila Mang Kusmin ngusapkeun dampal leungeun kana beungeutna, nandakeun ngadoana geus anggeus. Nu aya di dinya oge sarua, mungkas nyebut amin bari ngusapkeun dampal leungeun kana raraina. Rengse tina ngadoa teu loba carita jeung teu majar kumaha. Mang Kusmin nanggeui congcot bari ngajingjing dahareun anu dihareupan ku manehna. Samalah rokok anu 2 bungkus oge teu kaliwat dipesakan. Manehna ngaleos bari teu pamitan ninggalkeun riungan. Dasar si dosol ceuk salah saurang nu aya di dinya. Ger nu ngariung sareuri. Manawi sakitu Mang Dadang dongengna nya. Eta mah etang-etang hiburan bae gitu Mang Dadang. Wargi sadayana tiasa ngadangukeun dongeng carios nu sanesna ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salman. Ulah hilap, like sareng subscribe-na. Hatur nuhun.